cek salakina, neng bagaimana kalau kita mesmel. Oke, neng apal jampe adusnya atau apal? Saya teh orang Bojong Kamal, nggak pati-pati kawin. Atau apalagi mah lebih apal. Coba neng mah pengen dengar dulu eta jampe adus teh kos kumaha sih cenah cek salakina gampang. Jampe adus maneng kieu, jampe adus wajib mah nawaitul gusla li Idul Fitri. Cek pamajikanna ilsin masya Allah ilsin ke ilsin menjadah ilsin isin ya Allah ilsin gitu neng eta mah jampe mandi lebaran gitu kumaha neng dengekeun jampe adus wajib mah nawaitu soma godin ieu deui nambah edan cek salakina neng jaa mah bade belajar godin-godinan cenah ribut salaki jeung pamajikan cek mitoha teh heuy kadang ari siapa ngaden anyar ribut bae ai kitu kumaha tadina cek pamajikan anak cek anakna eta cek anakna ka bapana si angis ilsin neng ilsin ada yang nanti kau ilsin Pak untung masya Allah Pak ilsin ai kitu isin kunaon neng ilsin Pak ilsin ai kitu kunaon isin atuh cenah Pak jampe adus wajib cek manehna niat dan nawait gusla Idul Fitri pan salahnya Pak cek anakna cek neng nu bener mah nawaitu sama godin bener teu Pak kumaha cek bapana nek nawaitu sama godin hade nek nawaitul gusla Idul Fitri teu naon minantu edan anak stres mitoha goblok ulah santri si haram jadah doang pan ieu makum aleh pikeun santri kewajiban anjeun euy santri euy mentak kula kuari punten Abah Haji Ismat anu ti Parung Panjang punten Kiai Fudali kula ngobrol jeung abah kula aya keneh masyaallah doakeun sing panjang umur cek ulah bah ieu mah santri ku hari kieu nya mah kumaha tuh Ji atuh urang tongtrong sajam jol betiluan ya Allah eta peuting ngomen ape meuni bingung abdi mah bah di koprak-koprak urang kalau ngancian masalah jeung guru ucing-ucingan kumaha cek abah kula leus teuing Ji urusan bae santri nu penting asa ulah ngaduruk kobong bae heuh rajuna mah cek geus santri Badung lumayan baik Badung-badungnya aya titah keuneun aya carekan keuneun santri teh santri kuari mah jol kayak make assalamualaikum salam aya naon ceng punten bae cenah bah nyuhunkeun uyah jeung naon jeung kejona atuh hayang nyatu tah mah sesarian haram jadah doang hei nu mawi ibu kembali ya nu ngadoa teh dibagi ku Allah aya rombongan kafirin aya rombongan mukminin geus ulah dibahas kafirin mah ja insyaallah nu hadir di mah mukminin kabeh muslimin kabeh amin nu hadir di mah nya mukminin nya muslimin nya musingin iya banget musingin kabeh ya je buho eta salakina sampai TBC cek dokter mohon maaf bapak harus di rongsen pergi ke sana karena di saya klinik nggak ada rongsenan tolong ke biomed rongsen langsung masya Allah truk mana pak ini sini pak menang 2 poe periksa lagi ke itu ke dokter bawa rongsenannya barang di dulu dina rongsenan pamajikannya kerkiu bimolotot gambar hei gas orang bahas rombongan mukminin baik kula teu kulo kebel-kebel tadi Kiai Haji Anwar eta setengah jam kula di dia tadi ceramah jam 10 jam 11 supaya beres jam 11 sampai jam 12 Kiai Haji Fudali sedang sakitu ge geus ngaji mah ulah kebel-kebel sebab lamun urang ngaji kebel haram hukumna ngaji kebel-kebel temanang haram sampai ti koro pegat bau bibir jebleh sebelah irung nyingsat atau haram teman ngaji kos gitu
Oh, kiai ti kalau pegat. Atuh ti koro kiai kuat pegat. Haram. Euseun ngaji kitu euseun. Siapa asa balik ti dieu. Asana ya. Hayo cenah grup ya, grup nan ngaranna ya. Grup Merawis, saya kira dah heula euseun. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dia ngaledek aing nyaho ngaledek teh malah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Mana yang nu nyawer? Mana yang nu hajat ya? Iksan, mana san, saweran san. Ulah yang isi dulu wah ulah udah lagi peduli udah lagi sawer ulah bungkuskeun bae bungkuskeun ulah aos ka dieu kuing teke pun ka dieu ulah tilok ulamanya tilok saeutik kitu maksudna lah iya ngaji dengan bener-bener ngaji jelema malolor. Hah, geus karerok zaman gua lima kumaha baki bodolinya. Terus sebahagian manusia ngadoa ka Gusti Allah. Ai rombongan mukminin, ail mukminin ngadoa ka Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hai, eta na ka mana eta ka dieu? Akara kurang mah eusin ya. Amin ya Allah, mohon mudah-mudahan katampi. Mohon. Tas. Mohon. Anak dia jadi kalau udah santri. Bisa siayangan lah. Wa qina adzaban nar.